tadi kiai-kiai anu maot teh kiai-kiai anu boga silsilah dicokot ku Gusti Allah sepuh ya terus gantina dimeranggen bae kuari geus gantina aya mah ayangan barang ditempo ka ditu atuh kos kitu kaayaana zaman tan DPR pusat panu neruskeun ayeuna teh di deuleuna geus saliwatna ge atuh biasa-biasa bae Jawa Tengah Semarang aya ge biasa bae di Jawa Timur biasa bae tinggal aya hiji deui Habib Lutfi ge geus batur cakjana geus batur cakjana kamari ieu mah boga batur teh 5 hiji Gus Dur kadua Ki Fawaid katilu Badim Kendal nomor kaopatna sekumpul Kalimantan 5 jeung nyana sekumpul maot rame ribuan kuari nuzarahna dibangun miliaran setidaknya kalau di Kalimantan mun nyana ngaji kabeh TV Farum saluran anak kabeh saprovinsi Kalimantan ngaji kabeh nyana mah teu hayangan dikondisikeun we kos kitu kemudian atuh Ki Fawaid maot kemudian Gus Dur geus maot aya Mbah Ndim hiji deui ge atuh biasa artinya masih nyambungan kulantaran nyana aya kegiatan kadang di NU kadang nyambung menyambung teu cara nu kamari nyambung ka ini tinggal hiji deui mentak hese kedeungeun beblot pina geus kolot deuk ka saha kos kitu mah pan teu bisa dikondisikeun kumaha ilham ketua thariqah mah hese teu bisa dipilih demokrasi teu bisa nyana geus bingungeun ku ari nempo sa Indonesia nyana nyahungan sa Indonesia Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Lampung Kalimantan Aceh Padang terus nyanangan sakadar ceurik ngurucut cai mata teu kumaha dina harti ieu geus kabawa kabeh ku ombak erosi eueuh kiai anu teu boga HP, eueuh kiai anu teu boga TV. Aya cenah di Cisoka teu bogaeun TV, bener. Tapi nyana sok milu ka tetangga. Atuh jawa keneh-keneh ge mending boga atuh. Ngariweukeun batur tah mah. Ya Allah, ya Rabb. Masyaallah. Aya anu cicing bae teu ka mana. Emang cicing ge teu kapake nya nu mantak RT tilok datang sapira nyana atulah ya cicing teu kapake mun kapake mah ancul-anculan sarua jeung batur oh ya Allah nu mantak iza tajal jalal alim tajal jalal alam di mana ancul-anculan kiai alam bakal leuwih riweuh ancul-anculan tergantung alimna kiai na teu tararis kurang silaturahmi ke kiai kadenya amanat ya di dalam kurang dukung nomor sekian si adek salah si adek tuh murid mah daek bae orang nyana mah geus diwawalan pan eta teu sejuk sakedeung deui partai beres pilkada moal kobol deui partai kiai geus baroga pilihan kabeh nu PKB Petilu Golkar ieu kiai blon ya bangsa ke demokrat lain hayu ngararaji bae lempeng-lempeng ke ulah loba pas ini akibatna pas ini aya kiai anu kamari puasa narbo kebelah dia puasa salasa kebelah dia ulah ngahiji nah naonan ngeblon-blon awak lain hayu dulur lah atuh nu geus manggeus bae urang ngahiji bae besi ka bawa pae geus urang bener nama jacak Allah kabeh pada boga keyakinan jeung boga aturan tiiskan ka masyarakat. Waalaikumsalam. Siap puasa salasanya di dia diuk nah di dia ulah mun kunaon lah bagus ye beres silaturahim mal ka dijadi deui lah cek cenah ieu bodoh teu ka dieu kitu masalah giliran we rada kebal di suratan ku cenah bos sini dong cek. Jangan, saya makan puasanya Selasa. Nggak apa-apa, bos mah. Kecuali yang bukan bos. Kiai oplo teman bos itu. Tiiskeun diri, engke ka bawa tiis umat.
meureun nu mantak teu nurut ka nyana ge urangna meureunana encan layak diturutan geus jauh ku berarti Quran hadis geus ulah aya hawa nafsu sia teu nuturkeun pamarentah awas ya jeung masyarakat ge meureunana naik tuturkeun mah nya ge nuturkeun teu kudu hese-hese geus sabodo sia tuh geus ku aing deui bejaan teu mah sabodonya aing teu tanggung jawab geus masing-masing bae geus beres ieu mah teu geus anu kamari salasa ulah ngaji ka aing ya tungtungna mah nu ngaji we di nyana teu tarariis masyaallah kurang teu hawa nafsu kadanan ku ngomong kieu bae nuturkeun aing nuturkeun batur bala aing mah sapira aing ilmuna ge leutik sabodo tamaker akur bae jeung aing ngatong deuk keur henteu naon teu ngeunaheun pan ieu mah sia teu nuturkeun aing pan kiai sagedeung ge aing jadi abuya sia si telok nyebut abuya ka aing kiai pan aing anu nanya ka mana Mang Haji bae go sia kiai atuh teu ngomong kiai sia ka aing teu kadeuleu udeng-udeng aing sorban aing teu kadeuleu kiai ka mana tarada deres aing sebut kiai gitu mah aing ditanya tararis isuk mah mama atuh kiai mama nukan ka mana hartina ieu batin urang kulawa ngomong kos kitu ge kok kitu urang lempengkeun hayu lalaunan insyaallah iya ngaji urangnya di negara orang jelas-jelasan geus teu kapake teu dikondisikeun lantaran negara urang hukumna hukum Walanda demokrasi HAM hak asasi manusia buatan manusia tahun nu kamari mah kitu tahun nu kieu kamari mah kieu hukum teh teu paten tapi hukum Allah mah paten nu nyieun langit bumi Allah nu nurunkeun hukum Allah nu utar atur Allah urang bakal balik ka Allah ke dipertanyakeun urang tanggung jawab di hareupeun Allah lamun inget kadinya sararieun sabaraha gubernur geus maot ditanya nyana ku bupati sabaraha abu ku Allah sabaraha bupati nu geus koit bakal ditanya nyana ku Allah sabaraha presiden di Indonesia anu geus maot ditanya ku Gusti Allah kitu kene kiai ulan ngulinkeun hukumna ditanya ku Gusti Allah eta ketika urang ditanya di hareupeun Allah emangna Allah bisa dibohongan ku urang kula ngahukuman gitu Gusti bener sia karena Allah bohong sia karena Allah Gusti bohong sia ya saeutik lah karena itu neraka emang Allah bisa dibohongan Allah mah maha uninga atuh sararieun bandurang ya Allah Izaid kuaringan yayaki Umar make panah kebenaran panahna teh seseketna aya dua cagak panah teh aya nu hiji seseketna disebut sinan ruruhit aya nu dua kitu tah jadi lamun nancep teh dua Zain nganiayaki Umar make panah ditancapkeun ruruhitna ternyata ruruhitna teh horeng aya dua nancap ka jero beuteung nu jadi masalah kuari ieu kan kudu didiatan bales pembalasan anu lantaran dua hiji apa dua takos kitu tak kan lamun belati mah cep hiji golok cep hiji panah anu hiji lencos cep hiji kuari mah dua tak ieu hitungna hiji apa dua munrurihitna aya dua fasintani hitung dua Masya Allah dua asalnya hobanya mahalana ya balik bae ngaji titajong doang poho nu kamari mun ditanyaan ya tuh selepeng mah bleng so lah kiai teh teu kapake ieu cenah
satu siapa ya tuh tenang orang gaji bab diat di awal tapi kaya ya nyawa baik namun ditanyaan seorang-orang namun nu bisa balik nu teu bisa teu balik atuh loba nu teu bisa aing mere dahar ka nu teu bisa loba kudu mencitan ku bawa malulu atuh aing teu lulus ieu murid kan aja nu bisa ge ngaku teu bisa bae aing cenah ngeunah dahar di dieu rugi nu bisa bae cenah balik sorangan asalnya orang nyawakin kena menanggan jarak. Masya Allah sanajan teu dilaksanakan wala yaskutu arsun tegugur emboh bayaran biltihami mudihatin kurapatna tatu mudihazaid nani ayaki Umar ngabacok sirah datang katingali kakatingali tulang datu mudihah ngaranna na eta teh gapan wajib kudu bayar diat nah kuari geus dikadokterkeun rapat cageur kurapetna tatu mudihah ki Umar hasil ka medis di panasilinan di kaput dan lain sebagainya bari mau nyawa ka panasilin eueuh meureun obat panasilin manjur jasa padahal eta panasilin Masya Allah panasilin mah manjur lain lalagaan sebab kula keur leutik eta obatna panasilin jeung mantri teh make sepeda dames di tukang naya tas gede so lumpah asal aya budak bae kieu eureun nya nama siap wah boroknya geus teu dititah deui ya panasilinan ku aing sia berangkat kapangi deui jeung jelema wah sia korengnya ya panasilin ya di aing totolan tah parantieu berangkat teangan coba mantri dokter nu kos kitu ku hari zaman kula masih aya kebe tahu kos kitu nu karena Allah Masya Allah bener-bener sama mantri dokter lillahi ta'ala komo digerokeun wah geus bungaheun jasa sangkilang teu digerokeun ge liwat emang nyana ditugaskeun ku Gusti Allah cak dirinyana aing mah boga ilmu kedokteran geus boro-boro dititah nu teu dititah ge emang aya di aing obatna geus kuari masa kitu geus aya ge obatna dimahalkeun aduh datang ka ngek-ngekan ya ini resepnya ya ntar 5 hari kesini lagi ya datang deh gimana ada perubahan ya nih dikurangi obatnya yang ini ganti 5 hari ntar kesini lagi ya 5 hari kada jadi oh iya udah bagus ntar 5 hari kesini ira datang kami sana untuk ya dokter teh dari ini obat kalau beli di mana di yang lain mah mahal saya mah dimurahin ya saya mah nggak ngambil untung gede-gede asal ada ongkos saja kalau udah sembuh udah nggak usah kesini lagi ya udah kalau obatnya masih ada kasihkan sama yang lain udah ya udah sama penyakitnya sama obatnya kasih sama yang lain kalau ada ayam sama penyakitnya sama ente kasih ayam juga udah beres lah ya Allah ya Rabb iya bener suka segitulah nah pas kiai aya ilmu di nyana aja metah atau metah teh kudu diondang ngomong teh diondang henteu eta kiai blon ilmu aya di nyana satungtung aya kesempatan jeung hayangeun atuh ngomong ya na carita hukum tek carita jadi ondang teu ngomong kapeu jadi eta lamun jangkrik kudu dikili mun teu dikili we tilok ngingkringan dikili kring dikili kring dibere jukut ngingkringan kuancang teu dibere jukut aya ngingkringan kana pingka kiai kuari kiai pingkai
dikilik wae. Masya Allah. Masya Allah. Aduh. Tetep Tatuki Umar geus rapet geus cager. Ki Zaid can memberikan diat terhadap Ki Umar. Ku geus cager teh teu gugur tetep bae wajib bayar. Wajib bayar. Khamsatu ab'iratin 5 onta. Wajaifatin jeung tatu jaifan nu di luareun sirah. Andai kata dibacok dina pelebah cangkeng kabeneran Ki Umar kuari langsung ka dokter dikaput. Sanggeus tadi kaput kuari geus rapet deui. Nah eta Ki Umar nu boga gawe tetep wajib bayar bae sanajan geus cager. Wajib kudu ngondisikeun diatna. Beres nyaritakeun urusan tuta tatu nu eta. Ki musannif kuari rek nyaritakeun bagian kadua mengenai tentang anggota badan anu hiji-hijian nu bakal dibahas ku Ki musannif di dieu aya 16 rupa. Hiji urusan ceuli, 2 mata kan tama hijian, nomor katilu jafnun talakop mata. Talakop mata ieu ngaranna naon teh ngaranna? Naon ngaranna? Urang mah talakop mata, ieu naon ngaranna? Kelopak mah ieuna, tah ieu aing mah nanya ge. Itu orang boga teh nyawa ngaran deui. Tah, talakop ieu kelopak mah ieu tah. Ieu naon tah? Ieu alis. Ieu tah. Lapok mata, tutup mata, kap. Masya Allah karim, tenyahuran bah. Mereka obat anfun, irung, sumur. Kalimat syafah, biwir, hijian kata. Mun dirusak maksudnya kata kumasang sih, nah ini hijian-hijian gitu. Nges-nges dibahas ulama, Masya Allah karim. Ketika genep lisan letah kuma mengerusak letah. Ketujuh silun untu kumaha mun ngarusak untu nampili ngerungkan untu. Bau budak sakumaha batu kali rungkan untu itu. Atuh kiai cenah ulah rungkan coplok atau umplak bae untu ieu. Kurang hebat rungkan. Serem kadang. Aduh, Masya Allah, udah karungkan gitu untuk nomor kegenep, nomor ke-7 untuk nomor ke-8 layun janggot, nomor ke-9 yadun lungin, ke-10 rijlun suku, ke-11 al-maktun pentil susu, nomor ke-12 zakarun zakar nunga gantung, nomor ke-13 unsayan ndogna nu 2 cek urang Jawa mah peli, cek urang Cikupa mah pler. Itu dijelaskan kumaha, dijelaskan kadang kumaha wewe garila cek awe aing sanu ni tangga aja sih kaya aing ngadek ngebahas peler ja. Aduh itu wae gaji geus komplit mun urang ngaji fikih kos kieu raya kabeh. Aduh
alieni birit dua kula bakabari ayang serina aya sedihna aya wewe datang nini digende muriang gitu kula kasurupan udah dibawa dia tuh nanti cenah lain kasurupan gitu ya geus kolot nini muriang sakarat na hese kamari geus seminggu ka tukang geus sakarat kuari rada sehat deui yang dibawa ka dieu aslina di mana ya Karawang wah lain deui di Karawang kari umur sabaraha saya 70 leuwih cenah kieu kolot geus keur sakarat kamari minggu kamari sakarat kuari rada eta naga deui digandeng ku anakna yang ditaluturkeun ku dulur-dulurna hayang ka dieu bae cenah kiai aya naon emang ini abdi cenah kiai mumpung bisa keneh ngomong tulungan meureun abdi hese sakarat teh geus 2 rintakan sakarat teh geus 2 rintakan hese kaluar meureun abdi masang susuk baheula keur ngora kiai oh naon nu dipasang inten jeung emas di mana di dieu cenah kiai tah di dieu tah mulai ya ambo di dieu kajawan ku lagi kurang ada yang seuri di mana deui di dieu cenah kiai dasar Karawang sialnya sudah Masya Allah pohara kula ditanya keur ngora emang jadi naon ini ya gitulah pernah jadi ronggeng tah ayo ka dieu kawin jeung urang dieu juga maot salakina geus cicing di dieu anak baranakan ieu bari kula sadar cenah ieu cek anak-anak kula bawa emak masang susuk dibawa tuh kalau teu bisa ngaluar-ngaluarkeun kos kitu teh teu bisa jadi sabere cai we kena balik bae teh mah geus teh lamun deuk masang susuk cek kula ulah saeutik-saeutik dia setengah kilo maksudnya abah dikaluarkeun ku urang bisa dijual sagede kieu leutik atuh aduh insyaallah itu cerita hese memang hese sakarat nu make susuk bagus lain hiji lain dua ieu mah aki-aki tahun kamari ieu kolot nu sakarat kamari ieu loba jasa nu lapor hese sakarat bener marake susuk guys tah bari ulah sok wani-wani make susuk nya perang encan urang atuh ayeuna deuk berontak-berontak ja urang atuh encan wayah jeung naon nu dipake berontak atuh kuari teu bisa jalan kuari mah urang nuturkeun bae lah aturan-aturanan ge aya komando ketika berontak mah ketika aya komando urang taliti arahna ka mana ka arah komo lamun memang benar-benar kafir nyerang ka urang geus sama ulah diantepkeun siap sing-singkan lengan tangan kita maraju nu bengek lah kagok bengek sia yang paeh itu sia daripada paeh sembarangan gitu masih syahid nu gagah mah kiai nu kelumpat lah kan itu kiai ondo nah mana nih ke-16 Safran 2 biwir nomor ke-16 15 Safran nomor Safran itu biwir handap maksudnya biwir handap lalaki mah boga eta mun dirusak eta sabelah kubahan kemudian 16 jildun ye nu bakal dibahas ku urang satuan-satuan anak geus anggeus yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam di selesai urang tinggal macaan kitab hasil uraian Kangjeng Nabi anu diijmakeun ku para ulama
terus kabelah diana di fatwa-fatwakeun ku ulama tinggal dibacaan geus teu kudu urang kurang karang deui hararesa geus tinggal bacaan kitab bae yuh kitab nu mana dibaca moal datang kata akur pasti akur. Mereka hiji ku ari dek dicaritakeun tentang rusak celi gede fungsina celi. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Nah ye ceuli nya inna minana kaulang adamalna khalaqnakum kaulang adamal ka manusanya amsajin nabtali tina cai mani anu dihijikeun cai mani awewe ovum ngaranna jeung cai mani lalaki sperma dihijikeun borosot jadi urang ku ari urang teh cai mani antek cai mani mah teu najis lamun cai mani najis atuh urang teu beunang ditoel suci cai mani mah suci gae di nu mah ulah abong-abong suci yang cuma yang nyawa diuyuk ya amsyajin nabtalihi bakal dicoba ku kaula cak Gusti Allah satina hirupna rendah henteu tawadhu henteu ngaku henteu aing pangeran sageus ngaku sia kumaha pengakuan sia ayo dicoba ku aing sia dicoba ku hirup dicoba ku sehat dicoba ku gering dicoba ku sugih dicoba ku susah nah aing nyoba teh faja'alnahu sami'an basira aing mere ceuli supaya bisa ngadenge engke sia ngadenge aturan-aturan wejangan-wejangan ti Kangjeng Rasul nu kazamanan jeung Kangjeng Rasul teu kazamanan jeung Kangjeng Rasul jeung para sahabat teu kazamanan para sahabat tabiin teu kazamanan para tabiin asbat tabiin teu kazamanan asbat tabiin para wali-wali di urang wali sangat teu kazamanan para wali sangat kamari zaman Syekh Nawawi teu kazamanan Syekh Nawawi kuari zaman kitu Zainuddin MZ Zainuddin MZ dan geus miheulaan ka urang kuari zaman Kiai Mansur Yusuf Mansur Kiai Yusuf Mansur lagi cenah dek ditahan zaman Kiai Fudoli ayo dah orang dibere kurang dibere tak ceuli jang ngadenge wejangan sebab lamun teu ngadenge engke Gusti pan abdi disiksa pasti teu ngadenge emang aturan-aturan abdi pan teu bere ceuli ku Gusti teu bere ngadenge dek mah hoti man oh siapa teu ngadenge nya henteu surga atuh nu torek mah ka surga langsung nu torek mah geus langsung ka surga Masya Allah sebab gak tuh bisa ngadenge dek nyaho ngadenge ku aja torek nina henteu nu torek beres cak aki-aki hadena aing torek siapa torek ke kamari mah ngadenge wari mah torek dengkok tamah teu bisa tamah tuh torek geus dicabut ya kamari mah ngadenge nah ieu ceuli berarti fungsina pohara teu menang diganggu ye ceuli ieu ceuli lamun eueuh ieu anta mun eueuh daun ceulian urang moal bisa ngadenge demantak tina daun ceuli teh beda-beda jelema aya nu daun ceuli nu gede dina ilmu hikmat mah ieu kos kitu teh aya nu daun ceuli na rancung kadinya arahna aya nu daun ceuli na teleutik kitu arahna aya nu daun ceuli na kos kieu ka dieu kitu teh saliwang tah mah kos kitu mah ayo aya nu daun ceuli na ka dieu kitu saliwang teh artina mah kurang mireungeut teh artinya kurang perhatian asup ti dieu kaluar ti dieu asup ti dieu kaluar ka dieu nah ieu ceuli aya anu ka dieu nu gede kieu teh teh ceuli teh macem-macem ceuli mun teh kolot baheula mah budak bagus ceulina ieu
hebat ya celi perhatian kanyawan tina celi wae ke ku kolot baheula wa kanyawan aduh ya budak bagus celi kurang gede celi udah mah kuari zaman modern kurang memperhatikan celi gue kalau zaman bapak kolot gue mah almarhum abah agrab di doyong yang bukan gasanya dah celina bagus budak Masya Allah kula sok ngadegetan hajunanya bah celi kumaha barahan celi kos kitu tah bisa kanyawan gitu celi tah celina kos kitu barahan ditengetkeun bener aya deui teh celina kurang bagus kunaon mah saliwang bener padahal kurang nanya ka celi-celi mun mamang kakula didelekeun ku kula celina pernah belajar di bapak kolot baheula ya tah datang ka pernah aya hiji lalaki bisa ngaji hiji lalaki bisa ngaji artinya dijodohkeun jeung anak abah almarhum dia abah ka dieu dideuleu geus keong bae geus teu kebal kajar mun bisa mah ulah cenah teh tuh kolot baheula kos kitu kunaon emang kurang bagus celina kula jak sia eta bener geus can paham akhirnya terjadi tajeng jelema eta pinter anak kiai pinter junanya almarhum teh emang kunaon teh celina gitu eta teh pelit jadi lamun pelit di keluarga teh anggeuna loba masalah lamun pelit maka jeung kumaha diperhatikeun teh bener di kuliah ka dicelin pelit kuari ge pernah belajar aduh lah cenah teu kudu di kiai sama di Paririmbon ge aya ye tuh ngaji di Paririmbon mau guruan oh ya mentak aya ciri celi ye kulai wal mazhabu wa nabil hunaini diatan lahu hukumatan nurutkeun cek mazhab sanyana eta dina ngarusak dua celi teh wajib bayar diat celi digodot muki Umar ku Ki Zaid siat cempring sakumaha celit embe nu hiji deui sepring teta celi Ki Umar digodot dua ku Ki Zaid ieu kena diat mahal diatna lain sambarangan celi mah nurutkeun cek Kangjeng Nabi celi mah ieu sabelah 25 ya Allah membantak fil udhun khamsuna minal ibil ngarusak celi 50 onta hiji onta 20 juta 2 kali 5 berarti 10 berarti harga berapa 100 juta nah teu boga duit mendingan songkeun celi sia rusak celi aing ya anjang lebaran teu boga duit ai celi ya Allah lain sekadar tatarog lah hukumah sekadar dipentak kitu jang naon ngaranna kitu ka medis lain tapi 50 onta Allah karim wa badun bikusti lamun saparo anu dirusakna berarti kudu mayar saparo sarua bae nu dirusakna sabelah 25 atau anu dirusakna teh ieu mah diiris tetengan saparoti dieu ka luhurna henteu kahandap ka dieu 15 tinggal kitu wae teh mangitungna diukur ku urang celi ieu 25 saparo 15 lamun setengah berarti setengah nanti 16 sabarata nah tinggal dihitung kemana beratna gedena nah geus araradil celi Masya Allah kumaha lamun lain dauna nu dirusak teh tapi fungsi celi ngadenge kuaris Zaid jeung Ki Umar ribut dijotos ku Ki Zaid makanya jotosan besi
wow. Besi mah terkenalna dua, hiji jotos, kedua sepak. Besi Jakarta. Waduh, permainan Jakarta teh besi nu mentak di film-filmkeun. Kanyahoan ku ahli jurus masalah budak tah ngeruntuhkeun atas nama Jakarta, kuda-kudana salah besi mah lain kos kitu nyahoan. Mentak pernah diralat. Ya, hiji film anu jadi dideuleu ku ahli besi Jakarta anu dibintang film ku Pengki Suwito. Saya tak Pengki Suwito. Salah, diralat kembali. Salah, besi Jakarta lain kos gitu. Diralat kembali rapihan. Oh, darah. Jadi temenan sambarangan. Jotosanana kuda-kudana sepakan. Wah, ya Ki Zaid mah jago, cengkareng aslinya. Nggak tahu kamu. Jotos. Torek. Ternyata gendanganana pecah. KTHT. Periksa aku THT. Wah, ini sudah tidak bisa diperbaiki. Sebab ini mah gendangannya pecah. Terus dikorek diperbaiki aja supaya ulah ya baik infeksi terus. Ternyata bener torek sama sekali itu. Takumata daun mah aman-aman tapi fungsi celina jadi torek kuari. Tetap walau aya basahuma lamun ngatepungsikeun Ki Zaid kana dua celi padiaton hidiat diat bae tetep padiaton diat bae wabi kaulin cek dina kaul mah tama hukumah bae teman nu kos kitu mah sakadar ganti rugi teu bisa tetep dia diper ikhtilafkeun pacekcok kumaha mun mutuskeun anu teu fungsi walau koto aya bisa taen bagum emang tatadina ge geus torek ieu mah Ki Zaid teh gelut jeung Ki Umar emang Ki Umar na ge geus torek kebanyakan mah torek kanyawan torekna nu heuai kunyana dijawab pajar nanya buku jelema heuai oh teh di itu sial lain heuai teh di itu bari torek eta aduh torek kok kitu ngomong hayang nyana bae yang itu bisa lalauna nu torek mah abe pajar ulah torek maksudna nyana ku batu ieu sorangan mah ngocoprak bae waduh urang geus hesek geus tengah jalur nu torek mah teu nyambung hayang nyana we emang geus torek bari ku Ki Zaid dirusak daunna berarti ieu ja torekna mah geus torek tah kumaha walau koto aya bisa taen mun Ki Zaid megatkeun dua celi nu geus teu fungsi pahukumatun tapi wabi kaulin tetap diatun urusan celi geus beres tinggal urang nyaritakeun urusan mata wa fi ainin wallahu a'lam bissawab.